Prosesi Pabagea kasupingan ti rombongan calon panganten pamagat baris dibagiakeun ku prosesi upacara adat di Sanggar Panghegar Gunung Koneng Kota Tasikmalaya wilujeng nyakseni. Papayung agung mancuh saestu ngemban papayang neratas narajang alas prosesi pangpagea kasupingan di keluarga rombongan calon panganten pamagat sumping di kawitan. Jantan berduh kan varias sanesnya campa Lungsur di kahyangan Brang urang papak urang sadayana Halo tadi ngabri di keluarga rombongan calon pengantin pamagat Brang urang papak urang sadayana. Si tangkurak teh sia teh ngisinkeun kawa dekot tadi kalimakeun atuh forget kenapa sun hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksada wa ngareng kenek di payun lain ujub riata kabur saking bingah ya teh sun reta ijua bismillah rek rumah tangga kareus wa kadada ieu teh kami kakarak ingat kasih amu pun bojo muka ke hayang nyaksan incuna cenah
Aku kami teh tidaknya nyusul palang siang sasab kamana karep. Alahnya ka mana? Heeh, moal kitu keur nonton di dieu. Hobi Nyelari pelari panonton. Aduh, sanes. Sanes nu ieu mah parawan kene. Alah. Nu kami eta. Aduh, ieu mah nu batur. Moal kitu paling Hobi. jamu teh. Aduh, sanes deui wae. Sanes. Oh, ieu mah rada donto. Donto doa gopako cenah kalamana. Mana tuh pamajikan dewek? Amu. Abah. Nah. Hello, Abah, hello. Tah geuning. Aya nama teh hariwang. Ini zaman sekarang mah sudah pegang Android. Alah beres. Ari Nini di mana? Iya, ambu teh di belokan depan. Ari Abah di mana? Eta masih kena di Cicalung. Wahyu hatu. Sok di Cicalung kabelah kenca. Kak Kenca, Lalu kakak tuhu. Kakak Tugu. Lurus, Ya. yo. Hei sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari. Allah, itu berujung tidak. Awas. Sebelahan sebelah pamajikan. Ada ambu cetak. Allah. Ini di mana Allah. kamu? Hei, eta budak saha? Hanya untuk diri. Ayo isi ke. Aja. Ayo nek kita ngisi ke dong. Gening ini teh udara rame gini. Apa? Aya naon sini kurang teh boga kabunga. Betul? Ijo urang bismillah rek rumah tangga. Iya. Urang bungahkeun ku urang. Betul. Urang hibur ku urang. Iya. Urang papakeun ku urang. Laras. Urang doakeun ku urang. Betul. Nini. Kumaha? Allah, ieu teh mah niki-nikir nih. Apa dan Shanti? Lain meni gonolog ieu pamajikan dewe. Ijo atuh bade dikasih kedatangan di Abah. Nini. Kumaha, Bah? Harinya marek bantuan wa diharap. Leres. Ulang isinkeun. Betul. Ibing nasi sae. Iya. Lagu nasi sae. Oke. Sok urang dilatih heula Siap, ku wa. Bebep. Hiji. Hi, Heeh. Dua. dua. Heeh. Tilu. Yo ngageo asik, ngageo asik. Anu mana tuh Abah yang mana? Anu nyona sateu walak atuh. Anu nyona kebetulan Siap. orang Satu sunat. kali lagi, satu Sok kali sekali lagi. deui. Hiji. Hi, Dua. dua. Heeh. Tilu. Mas, apa ora iki? Apa kurang ayu? Apa kurang ayu? Ayo. Anu mana tuh Abah yang Kata mana? saya juga yang nyuna. Siap. Sok sambil nyanyi sambil ngawih. Siap. Yo. Memelengser, Ayo. Nah, iya mah. Sor cenah kapayun. Hola itu sini nih. Kalau joget jeung batur. Wah, la ilaha illallah. Ngisinkeun. La ilah. Nini, eta mah nu batur. Jeung aji ieu atuh. Hola. Sor cenah pagaulan Eta joget deui wae. Nini. Halo ayana. Ngerakeun sakabelah pamajikan teh. Ayo Nini ulah isinkeun. Siap. Ayana.
Jalan Gede Sasapuan tutut gunung keong reuma haturan bagia lenggah haturan bagia linggi Tarajenang geus sabak geus ngampar lalang geus sisinglarkeun Bandung Bar Timur Jalan Gede Sasapuan calon mantu geus katawis ngarong hiap datang haturan ibu kangongkoyangkeun untayan kebang mangle kaki Mas Putra naneme sumping haturan bae anak king garanya Sumangga gerakalungke Sumangga wiluji bae anak king Tarjana geus sawak geus ngampar lalang geus singarakeun Bandung Bang Timur Jalan Gede Sasapuan Ratu Raden menak anak king bae linggih bae haturan rampes Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad haturan bahagia nangtung nakaliungan lempang nakaragebang jak nikah rumangkep nepi ka pati
berikan foto bersama kedua mempelai Adinda Iis, Ananda Endang. Boleh berdiri, kita difoto dulu bersama kedua mempelai. Iya, tarian persembahan dari Sanggar Panghekar Gunung Pandang Kota Tasikmalaya tentunya hari ini Ambu bekerja sama bersama Syakina Wedding Organizer WO terbaik dari Kota Tasikmalaya tentunya hari ini kerjasama bersama Sanggar Panghekar dari Kota Tasikmalaya. Hari kebahagiaan dari kedua mempelai Adinda Iis beserta Ananda Andang tentunya luar biasa sekali. Lihat di kamera semuanya, singgung. Papa, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Dayang Sanggar Panghekar Kota Tasikmalaya tentunya hari ini gawe bareng bersama Syakina Wedding Organizer. Berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghekar. Tepuk tangan Panghekar. Iya. Ada kehormatan untuk berjajar di belakang kursi